Assalamualaikum teteh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Mugia urang sadayana aya dina kasehatan lahir batin, kabagjaan sareng kajembaran. Amin. Dinten ayeuna urang bakal diajar basa Sunda. Sate acan dilajengkeun teu kenging hilap urang baca doa sasarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah teteh materi basa Sunda minggon ayeuna nyaeta ngeunaan sasatoan jeung tutuwuhan. Aya nu terang sasatoan jeung tutuwuhan teh naon? Sasatoan dalam bahasa Indonesia artinya hewan-hewan. Sedangkan tutuwuhan artinya tumbuh-tumbuhan. Janten sasatoan teh hewan-hewan, tutuwuhan teh tumbuh-tumbuhan. Salajengna teteh urang diajar nyebutkeun gambar sasatoan jeung tutuwuhan. Ku teteh tingali aya gambar naon wae. Nah, aya naonnya gambar kahiji? Gambar kahiji nyaeta beurit. Beurit artinya adalah tikus. Tikus. Gambar kadua nyaeta kembang. Kembang dalam bahasa Indonesia artinya bunga. Janten kembang teh bunga. Gambar anu katilu aya gedang. Gedang. Gedang dalam bahasa Indonesia artinya pepaya. Pepaya. Gambar anu salajengna nyaeta embe. Embe artinya kambing. Janten embe teh artinya kambing. Nah, eta mangrupakeun ngaran-ngaran sasatoan sareng tutuwuhan dina basa Sunda. Anu salajengna nyaeta Ibu gaduh pancen kanggo teteh. Anu kahiji pilari 5 ngaran-ngaran sasatoan jeung tutuwuhan dina basa Sunda. Teras diserat di buku tulis teteh. Anu kadua hasilna mangrupi foto dikintunkeun ka guru basa Sunda teteh. Jadi yang pertama itu cari 5 nama-nama hewan dan tumbuh-tumbuhan dalam bahasa Sunda. Lalu ditulis di buku tulis teteh. Yang kedua hasilnya berupa foto dikirimkan ke guru bahasa Sunda teteh. Mung sakitu pembelajaran dinten ayeuna, hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun.